Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Wa min syurutis sholati. Sareng eta tetep. Tina pirang-pirang syaratna sholat. At-toharatu ari suci. Anin najasati tina pirang-pirang najis. Fil badani anu aya dina badan. Wasaubi sareng anu aya dina pakean. Wal makani sareng anu aya dina tempat. Wal mahmuli sareng anu dibawa. Naon lahu itu emak. Atawa ku jalma anu sholatna. Fa in laqo maka lamun mah datang. Atawa antal hu ka itu jalma anu sholat. Naon najisun najis. Au laqo atawa datang itu najis. Siyabahu kana pakaianana itu jalma anu sholat. Au mahmulahu atawa kana anu dibawana. Ku itu jalma anu sholat. Batolat tah batal. Naon sholatuhu sholatna itu jalma anu keur sholat. Illa ayyul kia kajaba yen ngalungkeun. Atawa mijeun itu jalma anu sholat. Hu kana itu najis. Halan dina pada harita. Au yakuna atawa bukti itu najis nate. Ma'fuwan anhu anu ma'fu anhu. Ma'fuwan eta anu dihampura. Naon anhu itu najis. Kadam mijurhihi sapertikeun getihna. Tatu najalma anu sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 20 genep. Kantun faslun wa min syurutis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Wa min syurutis sholati. Sareng eta tetep. Tina pirang-pirang syaratna sholat. At-toharatu ari suci. Anin najasati tina pirang-pirang najis. Fil badani anu aya dina badan. Wasaubi sareng anu aya dina pakaian. Wal makani sareng anu aya dina tempat. Wal mahmuli sareng anu dibawa. Naon lahu itu emak. Atawa ku jalma anu sholatna. Fa in laqo maka lamun mah datang. Atawa antal hu ka itu jalma anu sholat. Naon najisun najis. Aulaqo atawa datang. Itu najis. Siyabahu kana pakaianana. Itu jalma anu sholat.
au mahmulahu atawa kana anu dibawana ku itu jalma anu salat batolat tah batal naon salatuhu salatna itu jalma anu keur salat illa ayyul kia kajaba yen ngalungkeun atawa miceun itu jalma anu salat hu kana itu najis halan dina pada harita au yakuna atawa bukti itu najis nate ma'fuwan anhu anu ma'fu anhu ma'fuwan eta anu dihampura naon anhu itu najis kadam mijurhihi sapertikeun getihna tatu najalma anu salat wa yajibu cekap heula terang tatu teh rahet tatu situ terang sanes tato nya tatu halaman 61 nya halaman berapa? Pasal qaul Jum'ah. Ieu malagamna jiga eta jiga Majmu'atul Aqidah. Ibnu Hazim ngamenangkeun ku sorangan tak naon anu cocok duka kumaha ti ditu nama Ibnu Hazim ngamenangkeun ku sorangan Imam Nakhoi ngamenangkeun kuduaan Ibnu Yusuf ngamenangkeun kutiluan Ikrimah ngamenangkeun kutujuhan Rubai'ah ngamenangkeun ku salapan Imam Malik menang 12 urang Ibnu Hazim ngamenangkeun 30 mungguh jamun kudu lobah tepuguh ieu katerangan tina bajurina anu meunang
iltifathul barina. Tos ya. Oksrat lah. Judulna tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis baru di dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah titik 2 garis baru 1 tidak pernah berbicara kecuali yang dibicarakan itu mengandung kebaikan, dan ketika sulit akan berbicara yang baik, maka lebih memilih akan berdiam diri. Titik koma garis baru 2 senantiasa memuliakan kepada setiap orang yang bertamu
dalam kurung ke rumahnya. Titik koma 3 garis baru memuliakan tetangganya. Titik tos cekap nggak arugah deui. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal musannif masih nyarioskeun tina sapalihna syarat salat. Jadi salat lamun teu mah syarat nu ieu teu aya, maka secara fikih salatna henteu sah. Naon syarat salatna di dieu? Nyaeta at-thaharatu anin najasati, suci tina pirang-pirang najis. Maksud suci tina najis teh keur salat teu mamawa najis. Najis nama fil badani rek dina badan, dina awaknya. Ari badan teh bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Bahasa Sunda nama awak, aya salianti awak teu? Ieu naon namina? Hah? Raga. Eta nya. Salira. Hiji nu kudu suci teh dina badan, dina awak. Nomor kadua dina pakaian anu dipake, lain baju pakaian teh nya anu dipake keur salat. Nomor katilu wal makani dina tempat. Nomor kaopat wal mahmulilahu dina mahmul anu dibawa, anu napel. Wong contohan hiji-hiji. Nomor kahiji pil badani dina badan hatta dakhilaan fihi, sahingga perkara anu aya dina jero liang irung. Bisa di aya tai kotoknya, sanajan teu kabayang kumaha tai kotok asup kana liang irung. Ulah tai kotok atunya. Naon atuh? Naon ya korong dah henteu najis. Nan? Oh, keur tanggah tai cak-cak murag asup kana liang irung ya. Engkewe karasa ieu pas praktekna nya. Eta tai cak-cak mah mun dipapantes nya. Da meureun kaameu bau nya ari kana liang irung mah. Oh. Oke, sakedapnya. Termasuk getih sariawan ya. Lamun teh mah seueur. Sakumaha seueur teh eta nepi ka ngecelak gitu, nepi ka ngucur ngecelak eta diitungna seueur nya. Tah eta ge ngabatalkeun. Dalamun babacaan bari kaluar getih ti dieu hararese. Tah kumaha tumun sariawan sina erep heula nya. Kumaha lamun teu erep-erep sedengkeun waktu salat geus rek erep, cocokan eta mah nya. Ngan lamun waktuna lila keneh mah
kekara jam 1 ari waktu lohor nepi ka jam 3 eta mah sing erep we heula sing bijil. Datara lila ieu sok dicocokan kunaon ku babadotan. Seureum. Ayeuna mah geus jarang ningali anu naon sariawan mimisan nya eta. Da ari sariawan mah seueur eusina. Ngan di urang mah nu kitu teh ngaranna naon? Sariawan nyakeun wae gitu. Beda jeung batur ge. Nu penting kaharti. Au famihi atawa dina cangkemna itu jalma nu salat. Dina sungutna dahar jeung nu najis, contona teh dahar jeung tai lauk. Taina teu ngosok huntu nepikakeun araya keneh karasa pait di dinya nya teu kekemu tah eta oge teu kenging. Arek mah nya teuing kekemu heula nya piceun heula. Au ainaihi atawa dina panonna itu jalma nu salat najis aya dina panon kumaha nya hararese. Dina panon aya najis keun we teu kabayang ge buat teuing ka alamannya najis aya dina panon teh keur salat manuk modal kana panon kitu tah batal salatna eta teh bari taina baseuh nya. Au udhunihi atawa dina jero ceulina itu musolli dina ceuli cingunguk asup pae atawa gaangnya tah eta kudu dialah heula lamun imkan lamun babarinya. Intina bade dina naon wae ayana nya lain ngan saukur dina irung dina baham dina panon dina ceuli da eta mah dicontokeun soteh pedah pipanteuseun nyelepet gitu. Rek dina leungeun, rek dina awak, rek dina suku. Urang tas ngurus sapi modal kadupaknya bari teu di baju da kana beuteung teu kaburu di kumah tah eta teh najis nya. Atawa tai hayam lamun sok ngurus hayam atawa tai domba mah rada teuas biasana. Sok aya nu bieu aya cenah nya. Naon we nya lain eta wungkul atawa tas modal mencret ka tukang ning ka luhur tayina teh teu ka kumah teu ka omehan ari kapangih geus salat sami eta oge teu sah salatna kudu dibalikan deui. Kumaha lamun teu kapangih sah eta mah asalkeun bener-bener we teu kapangihna. Ulah api-api puguh aya nu bau tapi henteu diteangan eta mah teu aya naon teu aya usaha. Hiji suci dina badan wasaubi nomor kadua dina pakaian ayil malbusi tegesna anu dipake ku musolli ku jalma anu salat naon we lamun keur salat heg dipake. Di dieu mah min saubin nyatana tina baju wa ghairihi jeung liana itu saub. Baju lamun lalaki mah sarung naon kieu teh di dieu namina naon koko atawa kampret aya keneh nami kampret di dieu kampret mah lalai nya. Atawa naon we baju termasuk kaos rangkep lamun di istri mamukena calana dalam ya. Termasuk naon lamun sok make kalung anting geulang naon we nu diangge nalika keur salat ya. Ta eta teh kudu suci ya. Sanajan eta nu dipake teh teu usik-usikan. Gambaran make mukena ari kahanapna 2 meter datara ieu nya atawa samping disolenangkeun tiris
atawa make selimut nu ipis keur salat teh hitung-hitung sorban kadiekeun nya tiris panjang ngagebay eta ari najisna mah dina tungtungna di ditu tah sanajan kitu kulantaran ku urang dipake maka eta teh tetep ngabatalkeun kana salat di dieu bahasana wa illam yataharrak biharkatihi sanajan eta pakaian teh teu usik ku usikna jalma anu salat lamun mukena mah kahandapna ning lamun mukena geblus maka tukangna kan teu usik eta tehnya tah lamun dina mukena eta aya najisan rek naon we najis nama termasuk naon najis teh anu gampang teh sapertikeun sireum ngan paeh bangke sireum eta oge sami nya kumaha lamun hirup ka karayapan teu nanaon eta mah ngan lamun paeh eta mah najis batal salatna mun kapanggih kumaha cenah lamun sabada salat tapi ditinggali teh aya sireum paeh tah eta mah kudu jaga-jaga cek urang teh ieu mah sireumna bieu paehna ge mangga ari yakin mah nya ngan kedah jaga-jaga gitu tah eta dua dina pakaiannya wal makani nomor katilu dina tempatna oge sami kedah suci sanes ngan sakadar bersih tapi suci kumaha cenah kotor namangan suci balikeun suci namangan kotor jika di mana di pantai nya dina ai pantai teh naon keusiknya atawa dina taneuh ngan urang yakin didinya eueuh najisan meunang salat didinya teu diamparan mangga nya dasarat salat mah kudu suci sanes bersih ngan lamun teh mah sujud kana keusik otomatis nya bakal aya nu milu ka luhur kana tarang pas rek sujud deui teh usap heula ieu nya anu ngahalanganana anu milu tadi tuluy nembe sujud deui lamun teh mah salat rek dina luhureun keusik nya atawa luhureun taneuh jiga eueuh masjid wae nya tah lamun eta mah nya wa huwa sareng ari makan teh mayula kisaian min badanihi au malbusihi nu dimaksud tempat teh nyaeta perkara anu mana eta perkara teh kaantelan ku jalma anu salat rek kaantelan ku awakna atawa kaantelan ku anu dipakena ngabobot tunuh mangga si pingsan asa dipependek ya jadi nu dimaksud tempat teh hiji perkara anu eta perkara teh kaantelan ku badana kaantelan ku anu dipakena tah lamun teh mah anggap we teh keur tahiyatnya sila aslina mah tah nu dimaksud tempat teh ieu we naon anu kapake ku urang ieu magigireunana nya tos dianggap sanes tempat eta nu dimaksud tempat teh urang salat di dieu ari di dieu aya tai kotok contona atawa di dieu tai kotok teh tah deukeut pangsujudan ngan teu kadupa ku urang tah eta mah masih keneh dianggap suci dina tempat ya kumamun kasujudan nya eta eta mah batalnya kumaha lamun ayana dihanapeun karpet asalkan teu nyerep nya kumaha lamun bau kembalikeun deui ka urang naha bau eta teh efek tina tai kotokna ngan teu nyerep atawa bau teh tina ladang nyerep ka luhur didinya urang kudu naon kudu ijtihad ari ijtihad teh naon ati-ati kira-kira kumaha cek urang mah ieu mah dihanap ngan ka ameu ka luhur mangga nya
ah ieu mah beda bauna ge geus deukeut nyerep ngan geus garing. Tah eta mah hindari teu kenging ya, pilarian tempat anu sanes lamun sapertoskeun kitu. Au malbusihi liqaulihi ta'ala warujzapahjur warujzu an-najisu. Tos eta mah dalilna nu aya dina Al-Qur'an. Wal mahmulilahu sareng anu dibawa keur salat teh sok babawaan. Naon anu dibawa teh naon we? Da ari kagariban salat makan tara barang bawa nya. Ngan di hiji tempat, lain hiji tempat atau di hiji waktu terkadang salat teh sok barang bawa. Gambaran kumaha salat di pasar urang boga babawaan lamun digolerkeun sieun aya nu maling. Anu sok salat di pasar nya sok naon? Nu ngalaman pasti kitu nya. Keur mah tempatna rame bari naon? Pabuis lamun digolerkeun bisi leungit, urang mawa kantong soren, ah dibawa we ku urang teh digantelkeun. Meunang teu salat mawa kantong? Meunang dengan syarat salatna naon? Naon? Eta kantong teh henteu najis. Atawa lamun teh ama istri ngaganong bari salatnya mangga eta oge nya. Ayeuna kumaha lamun teh ama budak leutik anu mana eta budak leutik teh can disunatan anu dina eta kukucup masih keneh dimungkinkeun aya najis ya. Sapertikeun urang keur salat mamawa budak leutik. Kumaha eta ari budak leutikna nangkel ka urang atawa diuk atawa muntang atawa naon naplok. Tah lamun sapertikeun kitu anggap we eta budak teh najis nya, pedah mamawa najis gitu. Budak leutikna anu can disunatan. Tah maka eta mah tergantung lamun statusna eta budak teh dibawa, maksud dibawa teh kieu lamun urang usik eta budak teh milu nya eta dibawa. Contoh dan teu setiap budak anu napel eta ngabatalkeun nganajisan. Contoh urang teh keur tahiyat tuluy we aya budak gek we diuk di urang anu mana posisi budak eta teh mawa najis ya. Tah gek we diuk di urang cik posisi budak ieu ku urang dibawa atawa henteu. Tah nu diitung dibawa atawa henteu nyaeta lamun teh mah urang usik ieu budak teu mimilu. Contoh urang keur tahiyat budak diuk di dieu pas urang nangtung budak ngagoleset muragnya atawa kumaha we misah jeung urang, maka eta mah dianggapna teu mawa nya. Lamun napal mah mun napal terus tak. Engke gambaran kadua, lamun teh mah ku usikna urang teh budak teh mimilu nya, gambaran kumaha? Gambaran nangkel kana leungeun atawa nangkel kana punuk kana beuheung nya. Anu mana lamun urang rek nangtung teh budak teh nangkel, urang nangtung teh milu ka luhur. Tah eta mah statusna dibawa. Tah jadi pikeun ngabedakeun dibawa sareng henteu na teh lamun teh mah ku usikna urang budak teu milu usik teu kabawa nya, maksud teu milu usik teh teu kabawa dari budak mah usik nya ai hirup mah. Tah lamun budak teu kabawa berarti teu dianggap mawa, tegesna salatna teu batal nya, termasuk diuk dina lahunan. Ngan pas urang nangtung budak ti koleset nya henteu mimilu ka luhur, maka eta mah masih keneh sah salatna sabab teu batal. Ngan lamun budakna napel nepi ka mimilu lain antelnya. Napel maksud napel teh lamun urang usik budak milu usik ku usikna urang. Jika tadi nangkel eta mah gambaranana mah da kudu ningali di lapangan ya, kakara bisa oh ieu teh mawa atau naon kabawa dibawa atawa henteu. Tah jadi lamun ku urang dibawa ku usikna urang kabawa eta mah statusna dibawa.
ngan lamun teh mah kumaha henteu usik ku usikna urang ngagoleset atawa kumaha we atawa lumpat eta mah dianggapna teu mawa jadi salatna teu batalnya. Jadi lain ngan sakadar antelnya, lain ngan sakadar antel. Baheula mah sok dicontohan salat di kebon atawa di sawah urang mamawa anjing datas moro kulantaran bisi kabur anjing nate ditalian kana bitis tah make tali nya lain anjing jadi ieu na bitis make tali panjang ka ditu tah anjingna mah di ditu nya tah eta kaasupna mawa tawa henteu kitu tah eta teh kaasupna mawa sabab lamun teh mah bitis urang di naon dipindahkeun itu anjing bakal nuturkeun ka bawa kitu ku tali tah eta mah disebutna mawa sabab usak-usikna anjingnya sanajan mungkin teu teuasnya da jauh ngan lamun teh mah urang usik atawa leumpang itu bakal naon bakal mimilu bakal kabawa beda jeung mik ieu nya lamun teh mah dina toa di luhur loba tai manuk ai tai hayam ada tarana raek nepi ka luhur nya loba tai manuk dina toa teh otomatis najisnya sedengkeun tina toa napal ya kana kabel kana ampli nya termasuk kana mik tuluy di bawah salat aya ningnya di beh kota malamun salat teh make clip on tanu kieu clip on ngaranna teh make mik supaya tarik ka kuping ka makmum tuluy salat mamake nu kieu anu mana ieu mik teh napal kana naon kana ampli napal kana toa dina toa loba naon loba najisan nah eta termasuk mamawa najis tah eta mah henteu nya sabab ku usikna urang itu teu milu usiknya lamun teh mah urang leumpang moal kabawa toanya cicing eta mah teu kaasup najisnya anu napal sapertikeun kitu mah teu beda we sapertikeun WC anu aya di imah atawa aya di kamarnya urang salat di imah ari gigireun aya WC nah ku napalna WC kan dina WC teh aya tai nya aya urutna lah kan najis nah ku ayana najis di WC teh napal pedah temokna antel atawa di dieu oge masjidnya kan napal ka itu tuh ka WC nah eta kabawa najis urang teh salat di dieu teh eta mah henteu sabab teu dibawa ku urang ku usikna urang teh WC teu milu usik kitu nya beda jeung anjing nu ditalian nu tadi beda jeung budak anu nangkel tadi eta mah kabawanya jadi nu dimaksud wal mahmulu lahu teh nya eta perkara anu dibawa ku usikna urang atawa leumpangna urang teh itu bakal kabawa ta eta nu dimaksud kudu suci dina anu dibawa di dieu mah dicontohan palau hamila maka lamun mah mawajal ma anu salat mustajmiron kajal ma anu meper bi salatihi dina waktu salatna musolli keur salat ngaganong jalma nu keur omeh ieu mah teh kabayang ku urang mah nya jika nama boga kolot atawa nini-nini lah nya anu mana nini-nini teh mung dileupaskeun bari muntang teh salatnya digandong tuluy bari meper ku batu tah eta teh batolat batal salatna sababna idlah hajata lihamlihi sabab teu aya pangabutuhna naonan jalma nu keur omeh dibabawa sawaun kana alhamilu mustajmiron au mustanjian nu dibawa nama arek susuci ku batu atawa susuci ku cai nah naonan mamawa jalma nu keur ombeh nya amal qabdu
liman qala pada zalika atiyah. Salajengna pa in laqahu ayil musolli najisun au laqo ayin najisu thiyabahu au mahmulahu batolat sholatuhu illa ayul kiyahu halan. Ngan lamun teamah aya najis anu datang kana badan, kana pakaian, kana tempat, kan eta teh batal cik tadi teh kajaba lamun dipikeun dina pada harita anu imkan dipikeunna nya. Contoh keur salat urang teh keur tengah-tengah salat kaciri aya bangke sireum murag nya, baheula mah sok dicontohkeun keur salat teh di luhur sireum garelut da moal kaciri ieu nya, eta mah contoh supaya kaharti aya bangke sireum murag kana pakaian kareret ku urang teh nya, otomatis eta teh najis nya. Tah najis ieu lamun urang keur salat nya bisa salat di hukuman sah keneh lamun dipikeun dina pada harita. Sintrek atawa ditokernya ngan ulah ari di kieu-kieu mah batal ku gerakan batal namanya piceun nya. Naon we najis nama lamun memungkinkan pikeun dipiceuna. Kumaha cenah nu muragna teh tai cak-cak, tergantung tai cak-cak. Lamun tai cak-cak garing dimungkinkeun eueuh nu napal mangga nya. Ngan ari tai cak-cakna baseuh mah dipikeun teh kalah penyek. Tah eta mah batalnya, batal salatna. Atawa rek sujud aya naon aya manuk modal atawa hayam kinaon lain kiki cipri kan atau naon luntrak lintrik hayam pas rek sujud modal dina tempat pangsujudan urang kan eta mah teu mungkin dipikeun nya da baseuh atawa aya caian lah tai hayamat jarang aya tai hayam garingnya. Eta mah tinggal pengkolkeun we naonna sujudna nya ngan ulah dadana mah sabab jadi batal. Atawa jauhkeun kieu tah modal di dieu ka dieu atuh modal di dieu dipurekeun saeutik nya eta mah teangan kumaha lamun modalna teh loba nu ieu di dieu nu ieu di dieu da ngalamun ieu nya moal ieu piraku keur salat aya hayam modal di hareup pinah eta mah lamun memungkinkan pinah nya ngan pindahna diatur salengkah gitu ulah pindah lempang gitu. Lamun teu kabayangnya rek sujud hayam modal di hareup tapi mungkin wae eta teh salat di buruan atawa di kebon nya. Tah jadi lamun aya najis anu keuna rek bangke sireum arek naon we kitu nya najisna mah da loba teuing najis mah. Jadi hararese nyebutanana teh asalkeun bisa dipikeun dina pada harita ta eta teh teraskeun salatna masih sah salatna. Bandinganana sami sareng anu kabuka orat keur salat di sawah dina batu maksudna nya awewe make mukena atawa make samping hungkul teu make celana dalam ari angin gede ngegalebug ban ngangkatnya otomatis kaluhur mukena na teh atawa naonana sampingna teh nepikakeun ka ciri ping-ping contona teh maka asalkeun ditutupan dina pada harita sah salatna. Ngan lamun anginna gede bari lila mah batal da ditutupan kieu deui eta mah hese ngaraksana nya batal eta mah. Ieu mah lamun naon gelebug angin tah heg ngangkat tutupan we urang teh bari cekelan sakedeung mah mangga eta mah teraskeun gitu. Eta lamun dina nutupan orat. Tah ieu dina najis oge sami nya lamun teh mah aya nu murag tuluy imkan memungkinkan dibuangna buang ngan lamun teu memungkinkan mah batal berarti. Gambaran bangke sireum oge nya murag kana pesak ari pesak mah teh jero ka dieu yeuh. Lamun da eueuh ieu pesak nu jero ka dieu bari panjangnya muragna ka dieu kan hese nya kuatna teh kudu dikebut-kebut eta mah batal nya sabab teu memungkinkan pikeun dibuangna atawa tai cak-cak
garing-garing namangan muragna kana jero pesak kan harare nyokotna teh kudu dirampaan kaburu bubuk manten mun garing teh mah eta mah batalnya intina oh hiji deui awi yakuna an-najisu ma'puwan anhu atawa najis anu dihampura di dieu mah kadami jurhihi sapertikeun getih anu saeutik getih tatu bentol atawa barentusnya sok aya getihan ning saeutik tah eta mah dihampura ngan lamun kira-kira urang ragu mah ya ragu batalkeun we sapertikeun kumaha ateul dina leungeun teh kieu teu ditingali ku urang teh replekan urang teh mun ateul teh kieu pas ditingali getihna loba nya getih reungit batal eta mah nya sajaba getih teh aya naon bangke nya kajaba lamun reungitna hirup keneh sabada dicaboknya batal eta mah aya reungit mah atuh toker we atawa usikeun supaya naon supaya teu batal cenah ateul keun we ateul mah garo atuh ateul mah nya kieu tah garo meunang kieu mah tah nu teu kenging mah kieu sabab kieu mah dihitungna 1 2 3 4 lamun kieu mah sanajan reman dihitungna teh hiji nya sabab teu milu usik anggahota kieu kumaha lamun ku 2 ku 3 ulah nya sanajan aya nu ngameunangkeun ku 2 tos we ku hiji nya da sok cager ieu atel ku hiji cager tara di garo garo deui asalkeun teh kenging ngadamel gerakan-gerakan anu mantak ngabatalkeun tah getih lamun saalit bari getih tatu eta teh pala tabtulu teu batal naon alesanana li umumil balwa atuh da hese nya eta mah wa masaqatil ihtirozi hese ngaraksana nya wa mahalul afwi andamil jurhi idza kana qalilan tapi kitu ge lamun saeutik nya amma idza kana katsiron fa in kana min nafsihi fayufa anhu aidon wa in kana bi fi'lihi au bi fi'li ma'dzunihi kaan asaradu mali lam yuk pangan lamun teh maloba mah loba teh jiga naon bisulnya keur salat bisul bucat atawa boga tatu anu rada gede nya haek nepikakeun ngucur tak ieu mah diihtilapkeun lamun teh mah ngucurna teh ku sorangan urang teh keur cicing padahal mah nya keur nangtung nah ujug-ujug bucat tah eta mah dihampura ngan lamun ku usik-usikan urang bisul dina bujur tuluy urang teh sujud diuk kan eta mah kaya-kaya ku urang heg bucat bisul teh atawa getihan bari loba teh eta mah batal keur kahati-hatian mah rek loba rek saeutik ge batal we kitu sing naon ati-ati atawa samemehna jaga-jaga heula kira-kira aya anu pibucateun urang rek salat mah bucatkeun heula we kajaba lamun teh mah madarat masyakatnya titik wa yajibu izalatu nafsin lam yu'fa anhu wallahu a'lam bissawab Robin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ki ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'lim antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan